Bismillahirrohmanirrohim. Manga lajengkeun deui ngalogat kitab Ikna dina channel YouTube Abu Nafis Hanca. Paraun himaun ari cai nukila anu dipindahkeun itu main minal bahri tina sagara lautan. Pawujida tuluy dipanggihan pi dina itu main nontok muzibalin rasa runtah au launu atawa rupa zibal au rihu atawa ambe itu zibal hukima mangka dihukuman naon binajasati ku najisna itu main kama sapertikeun perkara kola ngadauhu kana itu masal Bugawi Imam Bugawi pitaliki dina kitab Ta'liqna itu Imam Bugawi. Walayus kalu sareng teu diitung-itung hese alaihi kana itu kaulna Imam Bugawi naon kauluhum dauhanana ulama la yujadu lapad la yujadu teu dipanggihan ieu jalma birihil khomri ku ayana ambe arak liwuduhil farqi karena jelas bedana. Wa ini tamala sanajan narima pantes naon ayakuna kabuktosan naon dalika itu maun eta min kurbati jaipatin tetep tina gariba anu garing lam yuhkam mangka teu dihukuman naon binajasatihi ku najisna itu main. Wa hadhil mas'alatu sareng ari ieu masalah eta mimma tetep tina perkara ta'umu anu ngumuman biha kalawan itu emas naon albalwa balai. Sumasaroat tuluy tandang tumandang pun sonib pi hukmin najasati dina hukum najis pi hukmin najasati dina ngahukumanana najis al mukhaffafati anu dientengkeun itu najasah. Pakola tuluy ngadauh itu musonib ila baula sobi angin caikina budak aladi anu lam yakul anu can ngadahar itulah di atau ama kana kadaharan litagodi tegesna ngalap kakuatan qobla mudi haulaini dina samemeh ngaliwatna 2 tahun. Pa innahu mangkasanyana itu bawal eta yathuru suci itu bawal birosil mai ku ngocorkeun cai alaihi kana itu bawal bi ayyurosaku secara dikocorkeun alaihi kana itu bawal naon ma perkara yang anu nyurambahan itu mahu kana itu bawal wa yugomaru sareng nyurambahan itu ma hukana itu bawal bila saelani kalawan teu aya ngocor bihilapi sobiati kalawan perbeda budak awewe wal hunsa sareng wanu la buddha anu teu meunang teu eta misti pi baulihi ma dina caikina itu sobiah sareng hunsa minal gosli tina ngumbah alal asli netepan kana asal. Wayatahakoku sareng nyata itu goslu bisa yalani ku ngocorkeun cai. Wadalika sareng ari itu pa innahu yathuru birosil ma'i alaihi eta li khobari sayakhaini karena ayah hadisna Imam Bukhari Muslim an Ummi Qaisi nampi ti Ummi Qais annaha kana sanyana itu Ummi eta jaat datang itu Ummi bibnin bari mawa budak lalaki ilaha milikna itu Ummi sogirin anu leutik lam yakul anu can barang dahar itu ibni atau ama kana kadaharan pa ajelasa tuluy ngadiukeun huka itu ibni saha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi dina lahunanana Kangjeng Nabi fabala tuluy ki itu ibnun alaihi kana itu hijri fadaa tuluy nyanda Kangjeng Nabi bimain kana cai fana doha tuluy nyeblokeun Kangjeng Nabi hukana itu main walam yagsil sareng teu ngumbah Kangjeng Nabi hukana itu hijri. Wali khobari Turmudi sareng karena ayah hadisna Imam Turmudi wahasana sareng ngaluskeun itu Imam Turmudi hukana itu hadis yugsalu lapad yugsalu ngumbah Kangjeng Nabi min bauli jariyati tina caikina budak awewe wa yurosu sareng ngepretan Kangjeng Nabi min baulil gulami tina caikina budak lalaki
wapuriko sareng dibedakeun naon bainahuma antara itu zariyah sareng gulam bi anna tilafa kalawan sanyana ngarasa resep bihamali sobi kana mawa budak eta yak suru loba itu i'tilaf pahupi patuluy dientengkeun naon pi baolihi dina caiki na itu sobi wa anna baulahu sareng kana sanyana caiki na itu sobi eta aroku leuwih lemes min baoliha tibatan caiki na itu jariyah fala yal soku tuluy henteu antel itu baol bil mahali kana tempat kalusuki baoliha sapertikeun antelna caiki na itu jariyah bihi kana itu mahal wa ulhiko sareng dipilukeun biha ka itu jariyah saha alhunsa wanu wa kharaja sareng kaluar bi qaidi tagodi ku kaid lapad tagodi naon tahnikuhu ngalewekanana itu sobi binahwi tamarin ku saumpamana korma watana wuluhu sareng ngadaharana itu sobi nahwa supupin kana saumpamana bubuk tipung li islahin karena aya kamaslahatan fala yamnaani mangka henteu nyegah itu jariyah sareng gulam annadha kana diseblok kama sapertikeun perkara bil majmu'i anu tetep itu madina kitab al majmu' wa bi qabla mudi haulaini sareng kaluar kulapan qabla mudi haulaini naon ma perkara ba'dahuma anu tetep itu madina sabadana itu haulain idir rodo karena ari nyusu hina idin dina nalika itu ma ba'dahuma eta kato ami tetep sapertikeun dahar kama sapertikeun perkara nukila ditukil itu ma anin nasi tina nasna Imam Syafi'i wala buda sareng teu meunang teu eta misti pinadhi dina nyeblok min ijalati ausopihi tina ngilangkeun pirang-pirang sipatanana itu bawal kabakiatin najasati sapertikeun sakakarina pirang-pirang najis wa inna masakatu sareng pastina repeh ulama andalika tina itu izalati ausofihi li annal goliba karena sanyana anu kabiasaan anu galib eta suhulatu zawaliha gampang ngilangkeunana itu ausof hilapan halna nyulayaan li Zarkasi ka Imam Zarkasi min anna bako allaoni nyatana kana sanyana tetepna rupa awir riha atau ambe eta layadurun tengah madaratkeun itu bako walayu pasareng teu dihampura naon ansain tina perkara minan najasati tina pirang-pirang najis kulihat tegesna sakabehna itu najasah mimma nyatana perkara yudroku anu manggihan hukana itu mak naon albasoru paningali ilal yasiru angin tegesna saeutik pil urpi cek urup minadami nyatana getih wal koehi sareng nanah al ajnabiyaini anu dengan anu sejen duanana cur sawaun akana sawaun sarua bae akanana kabuktosan itu se minapsi tina dirina ieu jalma kaanin pasola sapertikeun pisah itu se minuti itu jalma suma ada tuluy balik teh itu se ilai kaya jalma au min gueri atau tisalian tieu jalma guero damil kalbi halna salian ti getih anjing wal hinjiri sareng bagong wa par'i ahadihima sareng anak salah saejina itu kalbi sareng hinjir li anna jinsadami karena sanyana jenisna getih eta yutatorroku datang ilaihi kana itu jinsi naon al afwu pangampura payako untulu itu miba naon al qalilu anu saeutik minhu tina itu jinsi dam
fi mahalil musamahati dina tempat mumurahan. Qala ngadau Imam Syafi'i fil dina kitab al wal qalilu sareng ari anu saeutik eta mah perkara ta'afa anu mumurahan hukana itu mah saha anasu manusa. Adu tegasna kudu ngitung-ngitung itu nasu kana itu mah afwan kana ngahampura. Wal qoehu sareng ari nanah eta da mustihalin getih anu pindah rupa ilanatnin kana jadi bau wa fasadin sareng kana jadi ruksak. Wa misluhu sareng eta tetep misilna itu qoeh as-sodidu ari nanah campur getih. Amma dhammu nahwil kalbi anapon ari getih saumpamana anjing wal hinjiri sareng bagong falayu pa mangka etan teu dihampura mangka etan teu ngahampura naon an syai'in tina perkara minhu tina itu dam li gola dihi karena beratna itu dam kama sapertikeun perkara soroha ngajelaskeun Imam Nawawi fil bayani dina kitab al bayan. Wana kola sareng nukil itu Imam Nawawi hukana itu kama soroha anhu tina itu bayan fil majmu'i dina kitab al majmu' wa aqarra sareng netepkeun Imam Nawawi hukana itu ma soroha fil bayan wa kada sareng nya kitu sapertikeun soroha fil bayan lau akhoda lamun nyekel si jalma daman kana getih ajnabian anu sejen wala toho sareng ngabobolokotan ieu jalma bihi ku itu dam nafsahu kana dirina ieu jalma aya badanahu tegesna kana awakna ieu jalma au saubahu atawa kana bajuna ieu jalma fa innahu mangka sanyana kalakuan sareng tingkah eta layu pate dihampura naon an syai'in tina perkara minhu anu tetep tina itu dam li ta'adihi karena lalawora na ieu jalma bidalika kana itu latoho pa inna tadhammahu mangka sanyana bobolokot bin najasati ku najis eta haramun anu haram wa amada musahsi sareng anapun ari getihna jalma nafsihi tegesna dirina itu sahos aladi anu lam yanfasil anu tetepung itu ladi kadami damamili sapertikeun getih bisul wa kuruhi sareng tatu wa maudhi'il fasdi sareng tempat dicetrak wal hajamati sareng dibekam payu pamangka dihampura naon an qalilihi tina saeutikna itu dam wa kasirihi sareng lobana itu dam intasaro anu nyebar itu kasir biurkin ku kesang amla atawa henteu wayu pasareng dihampura naon andamil barogisi tina getih reungit wal kumali sareng kutu wal baki sareng tumila wani midu babi sareng tai laleur wa an qalili bauli khofasin sareng tina saeutikna cai ki ihlalai wa an rausihi sareng tina taina itu khofas wa bauli dubabi sareng cai ki na laleur li anna dalika karena sanyana itu nu kabeh eta mimma tetep tina perkara taumu anu umum bihi kalawan itu ma non al balwa balai waya suku sarang masakat non al ihtiroju raraksaan anhu tina itu dalik wadamul barogisi sarang ari getih reungit wal komali sarang kutu eta rosahatun remesan tamusu anu ngenyot itu barogis hakana itu rosahatun min badanil insan tina awakna manusia walaisa sareng sanes laha eta tetep tina itu barogis naon damun getih pinapsiha dina dirina itu barogis zakaro nyaritakeun kana itu kaul sahal imam wa ruhu sareng salianti itu imam fidamil barogisi dina getih nareungit wa misluha sareng eta tetep misilna itu barogis al kumalu ari kutu tanbihun wallahu a'lam bishawab.